Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini nu lahir di Jepara, Jawa Tengah tanggal 21 April 1878. Saleresna estu mihoyong tiasa ngagaduhan pendidikan nu langkung luhur. Mung mangrupi kabiasaan sareng waktu sarita ngajantenkeun anjeunna henteu diwidian ku sepuhna. Anjeunna mung sakola dugi ka ELS atanapi satingkat sareng sakolah dasar. Tamat ELS, Kartini teras dipingit mangrupa kabiasaan atanapi adat istiadat nu lumrah di tempat babarna, di mana hiji wanoja atau serengse namatkeun sakola di tingkat sakolah dasar. Kedah ngajalankeun masa pingitan dugi ka waktosna pikeun rimbitan. Mayunan eta kenyataan, Kartini rumaja nu loba campur gaul sareng jalmi-jalmi terpelajar, tur seneng maos buku khususna buku ngeunaan kamajengan wanoja, sapertos karya-karya Multatuli, Max Havelaar sareng karya tokoh-tokoh pejuang wanoja di Eropa. Ti kawit harita, anjeunna gaduh kahoyong sareng tekad nu kuat kangge ngamajukeun sakola, kanggo ngamajukeun wanoja bangsana Indonesia. Sareng ngalengkah kanggo ngamajukeun kaum wanoja, nyaeta ku cara ningkatkeun taraf pendidikan para wanoja. Pikeun ngarealisasikeun cita-citana eta, anjeunna ngawitan ku ngadegkeun sakola kangge anak gadis di daerah babarna Jepara. Di eta sakola, anjeunna ngajarkeun pelajaran ngaput, nyulam, masak, sareng rupi-rupi. Sadayana keterampilan diduwikeun ka murid-muridna kalayan gratis. Malah kanggo ngawujudkeun cita-citana, anjeunna ngalajengkeun ka sakola guru di nagara Belanda. Maksudna supados anjeunna tiasa janten guru nu langkung tinuwi. Kalayan dukungan ti rerencangan urang Walanda, Nyi Ajeng Kartini kenging beasiswa kangge ngalajengkeun sakola di nagara Walanda. Tapi ramana Raden Adipati Djayadiningrat, Bupati di Rembang, teu ngawidian anjeunna. Malah ramana ngahalangan tekadna ku cara maksa R.A. Kartini supados rimbitan. Sanaos seueur halangan harungan nu ngaganjel cita-citana, tapi R.A. Kartini teu kateter tekadna. Saatos nikah, anjeunna masih ngadegkeun sakola di Rembang, sakalian sakola di Jepara nu atos dididikeun sateu acana rimbitan. Naon anu dipidamel anjeunna janten contoh nu saterasna diturutan ku wanoja-wanoja lainna. Ku ngadegkeun sakola Kartini di tempat masing-masing sapertos di Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, sareng Cirebon. Naon nu atos dipilaku R.A. Kartini estu seueur pangaruhna kanggo kabangkitan bangsa urang. Mingking bakal langkung ageng sareng langkung seueur nu dipilaku ku anjeunna kangge kamajuan wanoja Indonesia. Pami Allah masihan yuswa nu langkung lami, mung Allah mik kahoyong sanes anjeunna pupus dina yuswa masih ngora keneh 25 tahun tanggal 17 September 1804 waktos ngalahirkeun putra cikalna. Pamarentah Presiden Soekarno, Presiden mimiti Republik Indonesia, ngawedalkeun keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 108 tahun 1864 tanggal 2 Mei 1864 nu tetepkeun Kartini mangrupa pahlawan kemerdekaan nasional tur netepkeun dinten lahir Kartini tanggal 21 April pikeun dipikaemut unggal tahun nu saterasna dikenal mangrupi dinten Kartini.